Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui salang simkuring mang oleh dina dongeng Sunda silat anu janten judul Eca Satria Paguron Percaplakan ti Lembur Bejong Cicir episode ke-17. Mugi-mugi dongeng danget ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana kanu nuju ngaraosan rieuh sirah. Mugi-mugi untuk atuh sirah. Yuk pemirsa, supados tenyang kolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jucugna ngeunaan si Eca Satria Paguron Pacaprakan ti Lembur Bejong Cicir episode ke-17 teh. Yuk mangga. Ngadeng si Subrata nyaritakeun kawas kitu. Si Eca teh ukur undung gut. Jan maeh na ngarti kudu kumaha pingkeunana. Lamun saupamana panggih jeung si Jaya Sampurna deui jeung lamun kudu kapaksa galungan deui jeung manehna. Cak urang tunda heula ngeunaan si Eca jeung si Subrata anu keur gunem catur di tepas imah di Paguron Percaplakan. Kocapkeun ayeuna si Jaya Sampurna keur ngagoler maenna teh ngararasakeun kanyeri urut tatu tas pantrok kakuatan tenaga lapisan jeung si Eca di buruan Paguron Percaplakan. Kasampakeun teh si Jaya Sampurna keur nyanyekelan beuteungna jeung dada anu karasa panas tur tiis karasana teh jeung asa raregas parotong jroning dadana teh. Bari keur ngararaskeun kanyeri dumeh tatu alatan tarung jeung si Eca. Si Jaya Sampurna bari ngalenyepan ngeunaan manehna nu tarung jeung si Eca. Jigana teh urang nu salah salila ieu. Urang kudu minta hampura ka si Eca. Kang Jaya Subrata bener Kang. Cigana Kang teh mamatahan teh iya kusabab kuring geus loba di jalan salah ieu mah. Kitu wecek lenyepana si Jaya Sampurna bari ngagoler kitu teh tegung silila aya angin gelebug nebak ka arah manehna. Kaayaan harita di guha tempat panyicinganna si Jaya Sampurna teh kawas anu eundeur dumeh ku angin nu sakitu gelebugna niup ka eta jero guha tempat manehna cicing. Si Jaya Sampurna teu reuwas manehna nyaho lamun kaayaan kawas kitu teh eta tandana bakal aya nu datang ka tempat panyicinganna. Tekung silila ceregedeg aya 3 makhluk nangtung hareupeun manehna nu keur ngararasakeun tatu kanyeri pedah tarung jeung si Eca.
Kunaon sia sampurna kumaha taruh kamari teh jeung si Eja teh. Gitu cek pok-pokan ti makhluk anu aya di hareupeun si Jaya Sampurna ayeuna teh ngadengi pertanyaan kos kitu ti tilu jirim eta teh si Jaya Sampurna manehna teh rada tunduk tuluy manehna nembak kamari kuring eleh kuring aku salah geus nyaho eta manusia teh sanajan budak leutik tur awewe keneh tapi ilmuna aya di saluhureun ilmu kuring gitu. Ayeuna marane aya naon ka dieu erek ngereng-ngerakeun kuring atau kumaha gitu cenah cek tembak si Jaya Sampurna nembak anu titiluan eta teh Tingali dulur-duluran kawas gitu Sugandi. Aduh nembak kawas gitu. Nyakan Suganda keningan dulur-duluran teh duduannya teh bisa dipatalukan manusia. cek jirim eta teh nanya kanu sabalaheuna ngadenge kos kitu anu katiluna nu leuwih leutik titilu jirim eta teh janggungna pok milu ngomong mairan baturana Tinggal dia akang-akang. Iya ngaranna Enakeun tidak di bangsa urang. Kudu dikumahakeun si Jaya Sampurna teh. cek nu katilu jeung cek nu kadua tadi teh sok rek naon maraneh ka dieu ieu pecicingan urang maneh emang dulur urang tapi maneh tong ikut campur ka urusan urang jeung naon hubunganna jeung maneh urang-urang maneh-maneh Kang Suganda, Kang Sugandi, Kang Sugriwa, naon haraneh bet kadari ya? Kitu lecek si Jaya Sampurna. Nembak tuluy nanya, katilu anu masih dulurna keneh si Sampurna. Tah gitu pemirsa tong dangat ayeuna ti Sim Kuring ngeunaan carita
Eca Satria Paguron percaprakan ti lembur boyong cicir episode ke-17 teh. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kasusah. Omat tong hilap ngakalis disah. Yo pamirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.